aing ngawadahan kue anjing mending ngasang ki hareudang ke dapur aing. Aing ngawadahan pertengahan belah aing bantuan ku suta mete. Udang coba dia bantuan ke aing ngawadahan kue. Mau kabar mantak liran. Karena lebaran gitu, Mak. Dia mau luar baju dia puasa mah. Bang Acan dikabalikin baju ku, Mak. Baju lebaran segala macam dia geus pakai bae dan ayalah aing coba cokot ke kelap tuh ini di lapan heula barolok ieu toples aing. Wah, dari wadahanan dan nyiru dapur. Tah. Pengen kuenang gitu, Mak. Iya, tuh nyen kue segala-gala dia biji ketapang lidah buaya lidah badak tadi hati. Oh, nya akar kalapa namanya. Itu dia obat akar kalapa di hari ini mah tinggal di galian deh kok dia ada obat akar kalapa. Iya. Aduh, bawa celopong na yuk, Mak. Kue nang badeg dia. Mak, atau ayo Mak ke pasar, Mak beli baju, Mak. Jadi lebaran kudu make beli baju anyar meureun. Iya baju, yang anak segala macam dia baju itu. Nanti kudu makan anyar lebaran mah dia. Tuh baju dia lemari barang kene gitu. Baju partai ya kudu can dipakean tuh baju partai. Manja lebaran pawai meureun mah make baju partai. Iya tuh ngabedakeun maneh tinu lain. Isin mah iya bajuna. Isin atuh mah. Aing boro-boro meuli baju dia tuh baju partai tuh ngabadeg kene geus pake bae kudu lebaran ieu. Masa ukur sapoe. Terus dia meninggal lah kan tuh aing kan can dijieun dia. Dasar make. Iya, aing can nyieun kue petir alam ya. Balikeun eta, buben doang. Permitan aing ka ditu. Ngomong mah duitna. Geus nyokot bae heula. Itu lah, utang. Heeh, geus sirah teh geurang. Yang barang hakan dia barang. Bro, aing baju geus meuli enak tinu style berarti pamer doang aing ngesuten. Woi, gimana? Di pasar aing mantas meuli baju di lebaran. Bener teh Juju. Kudu aing mantas meuli baju di pasar. Innalillahi asukan rumah sakit tah tadi apa deh tang pacar aing. Dedek naon tah? Oh, teh Juju ke rumah sakit. Oh, untuk kata baju. Oh, aing pamer ke sutem. Dilu ayo. Ibu tumen budak di base camp ieu. Dia karuli meuli baju lebaran kemarin. Emang budak teh meuli. Nya dia geus meuli can. Can geus dia. Sama ge can. Urang bareng bae. Ka mana? Ka Serba 35 teh. Nya. Lah di Paneglang Serba 25. Sama bae jangan kasih raha. Kebe tuh poe minggu tah. Lepet amat. Kalau orang ajak barudak bae. Dia sugan teh meuli. Budakna ieu can kadari ka mana sih? Orang yang barudaknya naik angkot. Dia dan itu teh orang naik malimaan lumayan mah hiji kayak orang kalabur. Ya. Ngomong-ngomong dia Haji geus meuli baju kan. Woi, Haji ka mana dia, woi? Woi, Haji. Aing cetak mana? Jelas. Wih, dia itu si Boncos tuh. Dia tuh si Boncos. Boncos, kadi ge. Naon? Monon dia. Oh, kejutan yang hari lebaran. Dia geus meuli baju lebaran. Iya. Dia mah karena kayak kami hendak ngajak. Dia. Dari ngalamat ieu. Beli dia. Beli dia. Mendingan bareng kami. Ih, non distro ge meuli mah naon 35 ih. Belikan atuh aing sasetel burung. Aing hijina ge 250 baju. Beli di mana dia? Distro Enggak burung belikan Serba 35. Ramayan aing dibelikan bapak aing. Kok dari Ridwan bae man sutem. Nyaho dia mah kok nanya aing. Aing nak mamer ke baju ka Tadi sutem. kami di dia nangguan dari Aruh bae. Mana sutem aing mamer ke baju. Eta mau kabel Aku baju. teudeung ulah diangkat-angkat bae. Oh, oke pengen maling aja ke paling dari ya. Berarti nganjung saha tuh eta? Si bikin sutem dia. Sorry. Kabel ke sutem baju. Sutem dia, Paling baju wujudan. aku, ya. Nyaho nah lain. Lah aing diuk sampel aing mah. Kita sudah jarang ya. Terus sana sabri nungguan budak we. Mana sih budak? Weh, ya, budak bikang di pembayaran hari base camp. Yang kena. Woi, kenalan dari ya, ngomong kena aing ya. Tuh. Hei, Beb, tumbenan di dia, Beb. Cicing baju aing yuk. Nah, kita tak. Baju lah. Boleh lain. Udah lo dia baju distro nama di Ramayana bapak aing berpeting balik mau mobil bikin baju aing Jauh baragus, Cos. bagus lah dia Tem. harganya bagi mahal Yuk. Nyaho can boga duit meureun mai. makanya dia gawe udah di kebon bae nah gua aya hasilan eueuh di kebon
Atuh nyahun. Atuh dang teu aing geus ieu mah geus panen, gede duitna. Mana buktinya dia beli baju lebaran tuh. Atuh duit abe kumaha aing. Aku pengen ke rumah dia. Cobain dulu cos bajuna. Jual kerja dulu bermerek tuh. Udah terah nih tuh. Tuh bermerek dia. Bagus. Kudu lima wala aya nu merek Tokyo. Jadi lo bapak ingat cos separuh cos. Oh, apa tuh dia? Udah. Dia muncul coba tuh telah kedatangan naik angkot. Ya dia, bapak dia kan harus balik cos. Kayak orang ngabuburit. Ayo tuh bareng naik angkot aku yang ditraktir sabran. Dari bedoan. Dia atuh dia hayu ilu. Ayo teh milu dia. Ulah simak. Ping urang bet di luar. Sekalian mah itu amat cos aing. Sekalian baju aku yang belikan di sewa. Bener dia nya. Cos aing belikeun cos. Mau dia gawe serangan. Ih cos aja mah. Ya. Baju dia cos. Lain nya. Tadi deh, ngomong aing. Tadi yo. Oh, kain. Mau pendapat aing enggak yo. Kulit kerja. Urang gampang beta ka hal tuh naik angkot. Hahaja nama. Bari ngabebarang kitu. Oh ya, urang naik naon urang ti jaha ka Cikadueun. Ulang geus hayu. Oh, kuring numpang. Ma belikan baju yang Bandung ma. Keren dia yang tempat orang yang beli ya, yang beli baju ya. Budak nges mall yang mancan ya. Keren aing guyang ya, aing guyang ya keren. Ah, ieu eta naon roy. Euy dia dong budak letik bae kiwang. Aing rodot, buku. Ya roda apa namanya? Ata lo lo tadi kan dia kok biasa. Norok dia ti kontok naon eta jadinya. Gua nyerodot lo sugan. Ngomong-ngomong dah geus main baju lebaran can ho. Bisa aing mah. Tanah. Banyak pemain tuh. Aing belikan aja tilu. Bohong dia mah. Aing balikan budak ya di sewa. Ya, kalau buka duit dia. Oh, udah tuh aing ke beli baju kan boleh mah. Aing mau bangkrut ya tuh dia. Oh, bodo amat ayo. Boleh kan aku kasih jewa. Naon dia budak turun karunya. Baik, Mas Moldi. Dia mentang-mentang aing beli baju dia memanas aing dia nya. Pakai ngajak si Irma dan si Mamai deui. Keun dia ku aing dia. Ma, beli baju ma. Udah geus beli baju tuh heuy. Kue enggeus aing tinggal nelepan baju ieu ngarapihan imah. Saya kapoe di mal kebal ge ieu, malam takbiran. Aing kudu ngarapihan baju heula ieu mah. Sebutan kemana deh ieu tah meuli margarin gak nyeun kue iblis makna tulo. Dek balik teh saya aneh teuing aing. Tah meuli baju, partainya buat deh. Bagus kan, meuli baju segala macam barang ge gaya. Aingnya boga anak hiji lagi teu bisa diandalkeun ame ting. Gua anya keneh ge nyeun kue tacan di jeuna. Nyeun kue iblis agak surah. Aing kan si Jubaidah heula kitu nya, sakalian nawaran baju sakalian nanya saya nyeun kue naon nya. Juga nyeun kue kotor bebek tadi jika tepung tah. Si Jubaidah heula lah aing. Kami si Jubaidah cuman sekitar mana ieu? Jangan base camp saya pencong heula kan itu. Wah, bener baik, kantor aing ya. Kutem. Beli margarin kah malo. Kutem. Woi. Ya, kita beli margarin kalau kamu molor, woi. Mana margarinnya dia? Ih, mau pokoy mah. Gerak tuh. Ancannya kue iblis agak surah dia, gerak tuh. Bisa kasih udah kue naon eta mah. Dia maunya pokoknya parah anjang. Kata geran dia, beli margarin ada balik ya. Pokoy mah ya. Pendek. Oh, mana? Molor jam. Beda, nya di imah tuh lah, jangan mah aja setang kue kacang ya. Monyong. Hei, Jibaidah. Madun, naon? Hei, Jibaidah dingin kue kacang. Di kue naon kan aing mau teu boga anak, jadi teu pusing-pusing nyeun kue Madun. Pastinya tuh nyanyian kue iblis agak surah, ledah buaya. Atuh gampang menaik kue mah atuh kanu dia bae, kan dia nyeun kue meureun. Patungan atau di mana-mana ge. Atuh lebaran mulai kituan. Itu maksud aing jangan meuli naona gitu. Kami aing meuli na we mita diguna. Kayaknya tak kerasa kapeting mentak berani dorongnya.
Anjing beli baju, anjing buat duit, anjing ukur jeung ngin kue-kue lah. Aing ka beli cium doang madun tak. Bagus teh Anjing gaya. baju aing mah badu itu baju anak aing eueuh. Dia 15 ribuan nih madun. Coba gitu. Bener. Iya, cuma 15 ribuan. Atuh mah 15 ribu murah. Salendang deh tuh. Jadi aing enggak mau dikeukeun. Teu mah jeung luaran doang tuh, lebaran mau dikeukeun doang ieu mah tiung parawan meureun nya. Main ka beuneh eta doang madun dia mah. Geus teh aing. Itu boga salaki mah kipan orang. Atuh dia acak-acak jaman dia acak-acak. Tadi mana nih jing? Ini mah baju aing lebaran ngomongkeun mah ka dia. Dek pamer. Hingga atuh dia mah beda tuh kiripik-kiripik bol kotok tuh nu nyamual-nyamual. Ngucing aku dia di kiripik. Hebat dia mah madun lipik-lipik bol kotor. Ada naon di jeung aing lalir teh urang tuh buka kue hanya lebaran kita kudu ngalamun. Kiripik-kiripik salaki batur tadi kiripik. Emang dia madung geus masak itu ka dieu. Aing can masak ieu enak masak enak balik heula. Tadi di teuing dia can masak mah. Aing tadi geus mamerkeun baju ieu ka dia. Aing ka beuli tiu. Ajebet ka penting mah nya urang kumpul ka hareup heueuh. Urang siap. meureun petasan dar-der teh jadi hareup merentak di dalam resep. Aing balik heula nya. Ada anak dia aing mah. Aing dek masak yang buka terakhir kan ieu. Dia mah atuh ku nginum cai teh kok bagi seubeuh sorangan bae ieu. Atuh. Kembung-kembung ku cai berusaha balik. Tai dia tuh balaus kan aku udah cari pakai ya. Kat suara batuk. Anjir. Tak? Siap. Action. Jangan dah dulu. Action. Main gitu ceritanya ya. Mau belikan baju yang Bandung gitu ya. Action. Ma belikan baju yang Bandung, Ma. Action. Ah, ini cerita naon Roy. Boy, dia dong udah ketik-ketik bang. Ayo rodot, pupuk. Action. Action. Dia mentang-mentang aing beli baju dia pemanas aing dia nya. Pakai ngajak si Irma. Action. Woi, Nari Aris. action. Sultan kemana ieu tah meuli margarin kan nyeun kue iblis makna tulo. Dek rebari teh setan teh aing. Tang meuli baju, partainya buat dek. Para ustaz, meuli baju suka mati barang bayar. Belanja teh. Belanja di Shopee aja. Dijangkau murah. Ayo belanja di matahari. Direkam. Ayo guys. Ayo, Kita jadi juben. direkam ya.